Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun nami abdi Devita Mari Putri di kelas 10 IPA 5. Di dieu abdi bade ngawawancarakeun seorang petani di tengah kota Karawang. Punten wilujeng sonten Pak. Wilujeng sonten. Tepangkeun nami abdi Devita Marani Putri. Hapunten satu acana. Bilih abdi neda waktos Bapak sakedap. Janten kieu Pak sim abdi teh di pasihan pancen bahasa Sunda ti sakolahan saurna. Kedah ngawawancarakeun salah saurang petani cengek. Tiasa abdi ngawawancarakeun Bapak sakedap kanggo ngabantusan. Mangga. Pertarosan nu kahiji ari nama Bapak teh saha? Bapak Nana Tos sabaraha lami janten Bapak tanam cengek teh? kurang langkung setahun. Kunaon Bapak leuwih milih tanam cengek dibandingkan sareng anu sanes? Kieu nanya. Upami tanaman cengek teh kahiji gampang ngarawatna, kadua melakna teh cepet. Katiluna diartoskeunna lumayan hargina. Di pasaran we ayeuna teh tos sekitar 50.000 sakilo. Janten Bapak katarik karena tanaman cengek ieu kitu neng. Sabaraha biaya pikeun modal kanggo tanaman cengek? Oh mirah neng. Ieu tanaman cengek bibitna nyandak di pasar ku abdi di dadarkeun dugi ka jadi cengek ieu. Tiasa ditingali lah ieu bibit-bibit cengek salares nama gitu. Sabaraha lami waktu tanaman cengek tiasa dipanena? Sekitar 3 bulanan neng. Jantan dimulai tanam dugi ka panen teh 3 bulan. Mangga ieu bibit abdi anu nembe didadarkeun tos mulai jantan gitu nya. Mungkin sekitar sebulan deui lah tiasa dipelakeun deui kanggo nambihan ieu cengek sadayana gitu neng. Naon bae jenis cengek anu tiasa Bapak pelak di kebun ieu? Cengekna cengek terawit setan nu eta hungkul neng teh deui. Make alat naon Bapak kanggo melak tangkal ieu teh? Oh ngangge pacul, kahijina terus ngangge bedog, sareng ngangge arit neng. Ari Bapak ngadamel sorangan atau napi meser kanggo bibitna teh? Sementawis meser di pasar anu tos lalayu kabeh di pasar terus didadarkeun. Cekap sakitu wae anu tiasa abdi pertaroskeun hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.